Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Hai guys, nempo hayam aing teh nya leungit. Ya Allah, meniku tega amat hayam aing coba diurus di leutik. Geus di pakaian emas, di pakaian gengge, sagala kudu leungit deui. Aing mah lain masalah emasna. Sabodo teuing emas mah, di imah loba macem-macem emas beraneka ragam. Kan eta hayamna mau nyampe leungit mah ya Allah. 1 kilo 2 kilo mah aduh aingnya kacida etanya kacida hayam aing leungit dikukut di leutik eta sageun gede leungit. Aduh udah amat kayak kedeung aing heula lah. Pantesan ku aing ditempuan di katukang ku aing di dapur. Gluprak cek aing teh naon pas ditempo teuing aya ucing nya teuing nya dileg-leg ku ucing. Apa ucing resepun eta kena emasna. Teu moalin aing mah. Yakin ieu mah aing mah anu nyokot moal teuing ku ucing da geus rada gede. Yakin ieu mah aing mah. Pasti ieu aya nu nyolong ieu. Kabitaeun meureun kena eta meureun emasna meureun ku aing di pakaian emas, di genggean, di kalungan. Kekewerna sagala ku aing di tandaan emas. Eta meureun cek aing mah kabita eta kena emasna. Padahal mah geus we cokot emasna doang. Hayangna ulah bikeun ka aing. Boloon eta maling. Bah, keur peuting sia maling hayam anu nyahoun teu? Eueuh nu nyahoun, tenang we. Bising anu nyahoun pa eta ini jago silat sakitu-kitu ge. Heuh, keur peuting maena aya keluar, cuma maena asup deui ka jero. Mi beurang jadi teu ieu masak daging sapi. Jadi tenang we, Umi arek gawe heula, bising dicarekan kamari ge duit Umi diala deui. Kusaha aku cuma gelo nya. Tapi beurang jadi kan masak daging sapi. Jadi kayak beberangan Umi arek kasawah heula, bisingna dipecat. Lebay deh tibang dipecat doang oge. Kan nama aing bisa gawe. Siapa naon eta sorana meureun kitu? Pilek lain. Heuh itu keur peuting nyolong hayam, hujan naik balik deui kan tanggung. Lebay sa tebang kitu doang oge. Eta mi hayam dipiceun we ala emasna doang, hayam mah piceun. Ulah lo dipiceun ek dimasak ku Umi ek digule. Ulah sampai kanyahoan we eta mun kanyahoan beak tekun ini. Moal. Emang nyolong hayam mah dosa mi. Moal, geus we palingan we mah nama hayamna loba ieu mah rake emas deh hayamna. Lagian duit Umi kamari diala deui, duit gaji Umi. Heuh nya mending colong nya kitu mah nya. Ya geus demi urang naik balik heula nya. Atuh sih balik geuning gerang minum ubar. Supaya ke bisa maling deui. Tenang ke penting nyolong hayam deui urang. Palingan ka ditu hayamna. Geus balik lagi mi. Assalamualaikum. Salam. Amjak dah eta geuningan jelema tah anak jeung emak nyolong hayam aing. Aduh tempokeun we sia cekekan ku yang hiji-hiji teu nyaho aing jago silat. Tempokeun sia nya dagoan aing sia di dinya. Labrak wae sia. Gembel. Kue cincin ganas turi. Dasar orang miskin gak tahu diri. Aing nyaho anak sia jeung sia geuning anu malingan hayam aing. Sia mah resep ka emasna lain ka hayamna aing nyaho. Heuh ceuing aing emasna mah. Hayamna bikeun ka aing. Ieu mah digondol kabeh. Ku aing miara cileutik eta teh hayam kesayangan si Koring teu. Sia mah kumaha pikiranana coba geus meunang bantuan ti aing ge. Sagala mah dong hayam aing. Ini beak hayam aing ku sia. Bobo kabeh eta mah ku sia dipadogannya aing sia teh duaan. Kumaha deui aing ku rek meunang rek mere bantuan ka maneh-maneh kitu wae mah. Pantesan ku aing ditempuan ka kandang. Aya suara buguluprakan. Ku aing di eta suara apaan itu? Manehna malah ngajawab. Kucing, tidinya ge aing curiga. Pasti eta manehna meureun si Iqbal eta nyolong hayam aing. Pantesan aing nempo ka tukang anu nembalan suara kucing kitu. Teu nyaho mah meureunan eta anak sia tuh si Iqbal. Arek aing ka tukang tanggung aing keur ngitungan duit. Pokona aing mah teh hayang nyaho balikeun tah hayam aing.
Ay mas sama hom jeung sia. Ay mah mas mah badag ngajublag di imah tuh. Gembel. Ulah sok nita-nita anak sia maling geura. Atuh lagian kunaon duit urang kamari di ala deui. Saha nita di sia ngabanjur aing. Aing salah naon coba. Aing mah bener sia di tita gawe sing rajin. Ya heulah utang sia loba ku aing dicokot deui. Oh, jadi penyebabnya eta gara-gara sia maling hayam aing. Dengekeun ye nya. Hayam aing jeung gaji sia. Mahalan hayam aing. Sia teh pantes sia ngajaran anak titah maling. Kudu nama ajaran nu bener. Coba sia lamun anak sia di malingna di tempat sajian ditereaki maling. Beak sia digugugan. Untung we di mah Unining anu hartana loba. Paling kaya di kampung urang. Sia coba iya mami di tempat batu teraki lah gebugan sia beak anak sia emang sia daek boga anak digebugan para renyok odar heueuh sia boga anak hiji-hijina oge dulu bener atuh ngajaran teh kan cek aing geus ngomong heung teuing hayang emas mah asa ulah hayamna mah eta kesayangan si Kori leuletik dikukut eta teh geus nurut ku aing teh ka warung ge manehna daekeun teh ka Indomaret komo deui tabalanja wae ku aing ka Indomaret daekeun manehna ku sia dipaling ku anak sia tah ih aing menya akad sida aing mah dah mas sama jeung sia dah kamanakeun ke mas sia mah aing mah mas mah loba badag asa ulah hayamna aing mah. Kacamata oke, kerudung gue juga udah oke, baju juga udah oke, make up udah oke, gaya juga udah oke. Emang susah kalau jadi orang cantik, diapa-apain pasti udah cantik. Penonton, gelisan mana aingnya sini ya? Nges pastilah gelisan aing. Aing mah luluran anage di tempat nu spa gitu, bari kedengan. Pokoknya aing mah perawatan mahal. Misalnya si gembel tah banyak perawatan pakai tai embe jadi we banget tak geuneuh menikos hayam di pasar teh laku teh ya kos kitu aing mah ye sarapanana ge jeung Indomie kari teh kari put yeuna kitu ni bodas kari put deui kajenting dah yang penting mah perawatan mahal bicara manehna tah gembel. Aduh seger banget abis berendam dicai ngagolak dicampur pakai susu kuda liar ini pres awak pres deh pokoknya ya kulit naon ge garnakeun dasar ini gelo nya teuing berendam dicai ngagolak atuh kulitna molodok meureunnya geus mah kulitna kisut tebak kisut. Hari ini aku mau shopping, memanjakan diri, mau beli tas branded. Pokoknya hari ini bener-bener deh jadwal mau shopping, nggak mau diganggu sama siapapun. Mau beli tas yang benar-benar branded, yang mahal-mahal, yang orang lain tidak punya. Soalnya saya di kampung sini, aing doang nu paling gableng, nu paling boga. Embung aing ka ieukeun ku batur mah, kakalahkeun ku batur mah. Aing mah kudu leuwih kieu pokona mah. Haramja da eta PLN aing geus liwat beberapa kali lewat Indomaret kunaon aing geus nepi ka imah ditetagih keneh wae naon nu salah sih sebenarnya aing geus digawean ku aing lewat ka Indomaret tapi na tetep we ditagih mah ditagih Tuh si gembel tuh pasti mana meureun eta mencurigakan banget boboa di pasar mado gerah maneh nama udeui pagawean anak eta ih keselin jelema eta keun we ka dieu sia gembel ka dieu we di dinya nu perlu gembel di mana sia kepo doh hanya wae urusan batur ih aing nanya bener-bener sia mah kitu jawabanana eta aing di titah eta tadi aya PLN ka imah cenah ieu ngomongna teh lamun arek mayar bisa lewat Indomaret, lewat Alfamart, cenah kitunya. Ai tadi teh aing leumpang ka ditu ngalewatan Indomaret geus bulak-balik geus aya tilu balik mah. Pas tadi teh di imah teh balik deui cek PLN teh kieu. Kok ditagih keneh wae ku PLN kumaha tah?
gitu. Ih, berarti eta mah keur error meureunnya. Keur error eta. Sabar we sugan ke meureun moal nagih-nagih deui. Ai cek aing teh rek naon sia bolak-balik, cek aing teh sia arek madog mencurigakan ka Cida. Banget-banget sia mah sok madog kitu. Ai ieu mah. Lain tuh heran aing geus bolak-balik lewat ke Indomaret. Ku aing makan batu nempokeun wae eta jelema meureunan kunaon bolak-balik we kitu. Pas aing kunaon balik nepi ka imah teh cek PLN teh ditagih deui. Ai sia lewat ka doang mayar nih teh ka Indomaret yeuh nya. Asup heula ka jero ngomong ka kasir. Teteh apa aa saya teh mau bayar listrik. Suruh bayar di Indomaret. Lain titah lewat hungkul sia mah. Teu nyaho atuh ditapena kitu ka urang ngomongna. Ditah lewat Indomaret. Bagus geus sia teh dituduh maling oge ku orang Indomaret. Ya, ku aing jelaskeun deui nya. Ai dicitah lewat Indomaret lain lewat doang. Sia asup ka jero. Bebeja, apa teteh saya mau bayar ini listrik. Membayar listrik yang di rumah itu. Ulangan lewat doang atuh lewat doang mah. Sia capek-capek, tetep we sia ditagih ku petugasna. Teu nyaho ditah PLN kitu, ditah lewat doang. Jadi ditah asup henteu, ditah lewat doang. Dasar jelema susah. Hese emang jelema susah mah ngajelaskeunana. Ginde jelemana sekolahna dihareup doang di kosna. Henteu nepi ka jero ieu jadi pemikiranna rada geser ki seutik. Mau teu nyaho di ditah kitu. Terus urang balik. Di titah na kitu cek PLN na aing di titah lewat Indomaret lain di titah asup teu ngomong di titah asup mah Eta kadang-kadang petugas nanya orang mah ngomong ini jelema teu ngarti ngomong bu masuk ke dalam Indomaret saya mau bayar ini ya heueuh dikitukeun doang mah teu ngarti geus nyaho jelema bodoh dikitukeun keukeuh deui jelemana jelema susah mah hese nya diomong titah asup ka jero tah mayar ka kasir ge cek manehna mah tetep ditah lewat jenting lewat kumaha ge tetep ditagih tapi kababaraha bulan dasar jelema gembel mah teu ngarti-ngarti capek aing ngajelaskeunana atuh lewat doang mah tapi ka dempor ge tetep wae ditagih dan teu mayar orang mah titah asup ka jero mayar meureun moal ditagih deui ya takut tugasna hese gembel mah hese ngajelaskeunana aing capek aing mah jenting kep tugasna wae ku aing dieukeun bejaan cenah ngajelaskeun manehna geus lah aing daripada mikiran jelema kos kitu untungna aing mendingan aing shopping lah.